Iya cerita teh pengalaman anu pernah ka seorang kusim kuring nya tepat nama pasca tahun 2008. Tapi serta acana kuring bakal ngenalkeun diri nya ai ngaran sim kuring teh Yogi. Ai sim kuring teh asli orang Ciamis. Kuring bakal ngaguar pengalaman anu pernah ka seorang kusim kuring sebuat sim kuring digawe di daerah Karawang. Nya ai tepat nama pas tahun 2008 kuring teh kasebutna karek lulus di sekolah SMK. Malah sebuat kuring geus lulus gitu atuh sim kuring ge kulantaran di sekolah teh aya program kuring teh salah sahiji siswa anu diasupkeun digawe di daerah Karawang di salah sahiji pabrik anu lewat jalur sekolahan. Kuring geus aya 2 bulan gawe di Karawang. Ya kebenaran pisan kuring teh digawe teh di salah sahiji pabrik anu bonafit, malah kayanana gaji kuringnya lumayan rada gede basa harita teh. Barang geus kitu atuh sim kuring ge gawena di Karawang teh malah teh sorangan kulantaran dibarengan jeung nu jadi babaturan nyata anu ngaranna teh si Kursin. Nya ai si Kursin teh masih keneh babaturan sim kuring anu saalumni jeung sim kuring. Malah kabeneranna oge kuring ge cicingna jeung jadi babaturan teh sakontrakan. Hiji wanci anu bestari harita ninggang dina poe Kemis. Malah kabeneran sim kuring ge harita teh digawe teh bagian si peuting anu jadi babaturan sim kuring ge sarua wae jeung sim kuring bagianina si peuting. Atuh nu antuk nama kuring teh mangkat rek digawe teh nya kurang leuwih ukuran jam 8 peuting. Nya anu dimaksud rek ka pabrik teh. Naon? Kumaha mangkat ayeuna teh kira mangkat teh ke pabrik. Ya ayeuna atulah. Tungguan naon deui? Urang teh sabenerna mah rada hoream euy ai gawe aya si peuting kieu teh. Urang geus sarua. Kumu euna pas malam Jumaah. Ai kitu kunaon? Malam Jumaah kaliwon masuk sarieun di pabrik ge geus boga pabrik ge kitu. Sarem. Heueuh sih nya. Tapi da kumaha tuh? Da geus boga pagaweana kieu sip-sipan. Ya heueuh. Jam sabaraha kitu ayeuna? Jam 8. Ning mangkat ayeuna kitu nya. Ya sugarna di itu bae nongkrong heula tuh. Oh gitu bisa jadi atuh mun arek mah. Barang geus ngobrol jeung jadi babaturan nyaeta si Kursin teh atuh sim kuring ge. Tuluy nama siap-siap nya dimaksud. Arek mangkat ke tempat pagawean. Ya kulantaran ai tempat pagawean sim kuring jeung kontrakan sim kuring teh lumayan rada jauh. Atuhnya nu antuk nama kuring mangkat ukuran jam 8-an harita teh. Barang geus beres di sapatu segala atuh sim kuring ge tuluy we keluar jeung nu jadi babaturan nyaeta ti kontrakan. Ayo angkat we atuh ayeuna. Heeh, sok ti heula parkirkeun we motorna heula. Woi. Kode kuncian eta pantuna. Oke, pasti dikuncian atuh. Lu sabenerna mah rada hoream urang gawe peuting kieu teh. Tong bareng maneh atuh urang ge sarua hoream. Tadi ge urang asa turun gawe teh asa haleuis euy poe ayeuna mah. Nya. Coba tiris ka Cida meni jempling ieu di jalan. Heuh, asa araneh kieu nah abet meni jempling di jalan tumen-tumenan. Puguh. Pada enak tongku malam Jumat batu mah saruna sih nama. Sudah naon ai maneh?
yasinan atuh ai mana malam Jumat masuk yasinan. Oh, segan teh sunah rasul. Mana mau pikiran teh kotor bae aduh. Ya itu normal lur, ai pikiran mah. Kuring ngobrol jeung nu jadi babaturan sepanjang perjalanan nyanaha atuh kuring ge bet kariwaskeun. Kulantaran kuring angsrog nyaeta ka salah sahiji jembatan anu kasebut jembatan Teluk Jambe. Duh, kurang masuk rada hari ya di dia ngaliwatan jembatan ieu teh tuh. Nu itu Sarua bae heuh nya. Nah, ai penting mah bet asa beda kieu. Beda jeung cara beurang. bukan ai barang mah loba motor dan loba kendaraan nu sejen. Pugu. Kunaon ieu motor mah besekas kuki. Aduh. Atunya naha motor anu jadi babaturan simkuring teh bet mogok pas tengah-tengah eta jembatan. Atuh buat panik. Kuring leuwas. Aduh. Kah parem. Ujat kejut kieu. Mana mah jigana mah bensinan jigana. Tuh ingu padahal kemarin ada ngesian. Oh poho keur buritna kurang tadi dibake kurilingan. Ieu mah geus jelas bensinan geura. Coba di jembatan kieu sepi nyir. Jadi merinding urang euy ngareuy. Atuh ieu aing geus kieu. Anggar we kieu cara namal telat digawe teh buah ai kieu mah. Kumaha atuh dengan pome meureun tuang dorong yuk. Mana mah motor kieu ongko nyusahkeun we hayu. Sapanjang jalan kuring bari ngadodorong motor ngobrol ngalar ngidul jeung nu jadi babaturan. Sebot kieu ngadodorong kitu atuh kuring bet kariwaskeun deui. Kulantaran nyanaha bet kuring nempo aya awewe ngajanteng malah seolah-olah eta awewe teh jiga rek bunuh diri kayaanana. Din, kursin. Naon? Itu tempo gerak, tempo. Itu aya awewe saha sih gak ngajanteng hareupeun jembatan tuh. Di jembatan itu tuh. Di sisi tuh. Aduh, mau buat bunuh diri. Piraku anjir. Tapi jika rek heueuh tuh, jika rek heueuh ke ngajleng tuh. Aduh, jika naik kanjleng itu mah. Aduh, Gua camperkeun gua lompat. ieu motor urang kumaha aduh. Standarkeun heula atuh ai mana standarkeun. Gua kuring lompat nyamperkeun ka eta awewe nganu dimaksud kuring nyamperkeun teh arek mencegah sangkan supaya eta awewe teu ngajleng di eta jembatan. Neng, istighfar neng. Sing inget. Nyebut ulah ngajleng neng. Kuring gugorowokan sepanjang jalan ka eta awewe. Inget neng, istighfar neng. Inget ka saya mana? Nya ka Gusti Allah teh mana? Gubat. Kuring ngagorowokan ka eta awewe tapi nya naha. Gorowokan kuring teh betul dipalire eta ku awewe. Barang geus deket kitu atuh nu antuk nama ku kuring jeung kun jadi babaturan teh eta awewe teh digabruk. Ya, nu dimaksud sangkan supaya awewe eta teh teu ngajleng. Tapi barang digabruk kuduaan nya naha eta awewe teh bet ngaleret ka kuring berijing ka ayaanana teh mentak pikasieun orang eta awewe anu digabruk ku kuring teh bet lain awewe samanea malah ka ayaanana eta awewe teh beungeutna teh sepa berijing matana teh mau ke kuring anu nembukayaan sama gitu mah kuring panik. Aduh itu iya balik lain awewe buat lepaskan itu beliin awewe. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Subhanallah. Dapat jadi baba jadi duri kieu. Aduh, tolong. Orang kata tak awewe sosok kurir anak. Tolong. Awewe bet
Seri kuring duaan bari jeung kaayana mentak pikasieuna atuh kuring yang menjadi babaturan teh lumpah tinggalkeun eta petempatan. Aduh bapak aduh. Itu motor mana kumaha itu motor mana? Aduh balik deui Aduh. Kuring. Eta awewe seurina mentak pikasieun mah kaayana teh. Eta ulah teh budak ke kuring bari jeung ngalayang kayanana. Cikuna teu napak kan taneuh, teu napak kana aspal. Barang geus kitu atuh kuringnya balik deui nya dari maksud nyokot motor. Malah motor nu jadi babaturan kuringnya didodorong kuduaan ku kuring bari jeung kuring teh kayaan di udag-udag eta ku jurig awewe. Barang geus kitu kuring ngaliwatan eta jembatan. Kuring bok anggih jalur maksud panggih jeung warga setempat eta jembatan. Aya nyaon yang betul lumpakan gitu si lain. Aduh pak, kuring manggihan awewe di jembatan, tapi sugan teh lain jurig, baru kata teh jurig. Pak, ada jurig modifikasian dan serem. Bisa yang nyawa bayang itu tuh jadi anu korban bunuh diri itu di jembatan Teluk Jambe yang. Aduh, Pak meni leuwas, ada kuring digabruk. Kitu eta saha, Pak? Iya caritana eta teh awewe nu ieu anu pernah bunuh diri depresi didinya. Geus kitu atuh sekuring ngobrol jeung warga setempat anu padeukeut jeung eta jembatan Teluk Jambe. Nyai warga setempat didinya mah baheula teh memang pernah aya kejadian awewe anu hamil bunuh diri di jembatan. Kulantaran hamil teh eueuh anu daek tanggung jawab nu antuk mama eta awewe teh bunuh diri ngajleng di eta jembatan malah tepi ka ayeuna ge eta teh awewe teh marakayangan ku bumi teh ditampa komo kudu kawasa kulantaran maut lantaran bunuh diri. Malam sunyi, ku sendiri duduk sepi di atas pohon. Ku biarkan rambutku terurai tanpa kaki. Kelelawar anjing dan bulan purnama menanti kekasihku yang belum mati. Kapan mati kekasihku? Seorang
kecuali engkau mati, mohon